Kadek Marcel ta atau pesulap Naon sok rek naon aja. Kurang rek ditantangan terbuka ta jeung manehna ta. Ya buat Dek Marcel atau yang masih kenal dengan pesulap merah nih, ya dengarkan nih pesan-pesan dari saya. Cek, ada eta naon? Ih, mana teh nyaho? Tuh. Itu alat perdukunan aing itu ya. Tah, aing boga bedog sakti ya. Si cep bedog si cepot itu dia, si cepot jago tutukan itu ya. Tah, dewi sakti dia ya. Tasbih al-karomah itu ya. Mengandung banyak manfaat itu ya. Nah, aing nu alus mah ieu tah nu ajaib mah tah. Naon? Keris mini petir tah. Ada tah nu bogaan tah. Keris kieu tah. Aing mah Perpoe sih cuma ih. nu alus dia ya tah ya tah. Ah, iya. Tah eta jeung naon, Cek? Ih, ieu mah bisa ngubaran anu kabulan sih teh. Kumaha? Mun anu kabulan ieu nya. Heuh. Abuskeun kana ceh haneut. Inum ceh haneut kumaha? Cager tah. Alus ieu mah. Cek, kan emang lamun bisa kabulan makan kudu nginum, Cek. Hai. Iya mah batu nu alus ya, kada ya. Ya, ieu batu nu alus kada ya. Ayo ku cecena teh. Lain, Cek. Cek teh dukun. Rukun aing teh tapi da. Heuh, aing geura mah rek pensiun ieu teh lah aing mah lah. Mun ilmu perdukunan teh lah. Nah, make pensiun, Cek. Da, kumaha tuh ayeuna mah geus terbongkar tah rahasia-rahasia aing teh tah ilmu-ilmuna teh tah. Geus terbongkar ku si Dek Marcel tah pesulap merah tah. Emang naon gitu? Pan gara-gara manehna tah ngabongkar ayeuna trik-trik nanti trik-trik perdukunan teh. Jadi model jika aing kieu tah teu bisa nanaon tah aing tah. Gitu. Atunya ganti we usaha nenteng kitu ayo, Cek. Usaha naon? Gawe, Cek atuh. Sia mah ieu nya gawe zaman ayeuna mah hese sia teh ieu. Gawe zaman ayeuna mah kudu make naon leuleur heula rek abusna oge. Kita teh geus abus gawena ngan saukur di kontrak 6 bulaneun, satauneun, paling lagi 2 tahuneun, geus kitu ngeusan. Gitu. Susah ayeuna mah. Matak aing kana kieu kana terpaksa aing teh. Atuh ganti entong eta entong gawe. Dagang Cek, dagang. Dagang ku zaman ayeuna mah ripuh. Bebeurina ge mahal ayeuna mah. Bingung aing rek ngajual barang na oge. Terus aja kumaha tuh? Hanya geus dengan terpaksa berat hati aing mah rek nanti rek gulung tikar we. Tapi urang rek ieu sate Kadek Marcel tah atau pesulap naon sok rek naon aja. Kurang rek ditantangan terbuka tah jeung manehna tah. Ditantang ku urang tah. tantang naon ya, Cek? Urang mah ieu nya rek ditantang ieu. Rek diundang ku urang kabeh. Rek semua YouTuber Indonesia mau nasional maupun internasional silakan nya gitu. Atau mau di media nasional yang meliput atau media internasional juga boleh lah pokoknya mah. Urang mah rek ditantang tah. Pesulap merah teh tah. Gitu. Ditantang naon? Ditantang untuk membuktikan ke orang mah. Untuk membuktikan bahwa apa yang dia lakukan itu telah merugikan saya. Aing marek minta duit orang mah kasih pesulap merah teh. Gitu. Udah gara-gara manehna tah usaha aing jadi bangkar begini tah. Jadi bangkrut tah. Urang teh. Apa nama camkan we itu teh lah. Oh, lain, Cek. Apaan ayeuna teh ke rame nya si pesulap merah jeung si Gus Samsudin teh tah. Ece kadukung saha ece? Aing mah kadukung Persib we aing mah. Persib juara aing mah kadukung eta we. Sebalik sih cuma. Tapi ya bener nya urang mah ya. Non arek mer pesen tanya ka pesulap merah tah urang mah. Naon tah? Kela Cek kela. Heeh, apaan eta teh geus ngabangkarkeun ka ece teh? Ngabangkarkeun usaha ece tah. Pesan-pesanna naon? Pan aing rek ngomong sia teh ayeuna teh dengekeun ye. Ya buat Dek Marcel atau yang masih kenal dengan pesulap merah nih, ya dengarkan nih pesan-pesan dari saya nih ya, dari Codoh nih ya, pokoknya mah gitu. Pokoknya mah untuk Dek Marcel terus silakan Anda terus untuk mencerdaskan rakyat Indonesia dan berbuat baik untuk rakyat Indonesia. Tapi ingat Dek Marcel, di mana ada kebaikan, di situ ada kejahatan. Di mana ada yang mencerdaskan, di situ ada yang membodohkan. Waspadalah. Ting tah. Dengekeun tah Dek Marcel tah. Pokoknya mah